Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun wastapun Najira ti 10 DKP 2. Di dieu bade ngawancara salah sahiji kakak kelas nganaan School Broadcast. Duki wasta teteh saha? Wastapun Epanulitani. Teteh linggih di mana? Abdi linggih di Rancamaya, Desa Sukabakti, Kecamatan Dago. Teteh kelas sabaraha? Abi kelas 11. Jurusan Abi nyanak jurusan DKP nyaeta Desain Komunikasi Visual. menawi School teteh naon? Abi nyanak School Broadcasting sareng perfilman. Dupi pupuhu School Broadcast saha? Pupuhu School Broadcast nu ayeuna nyaeta Kang Dapo Paujan di kelas 11 DKP 3. Pembina School Broadcast saha? Pembina broadcast nyata Ibu Sumartini Kusumaningrum SPD. Di School BC aya sabaraha anggota? Kira langkung 80. Di mana tempat ngalaksanakeun School? Biasana School broadcast di sekolah nyata di kelas, tepatnya di kelas 11 DKP 2 sareng 3. Dina dinten naon wae School BC dilaksanakeun? School BC dilaksanakeun dinten Rebo sareng Jumat. Naon tujuan School ieu? Tujuanna kangge ngasah atau ngukur kemampuan barudak nu aya di SMK hiji. Kumaha carana lebet ka School BC? Carana nyaeta urang kudu sungguh-sungguh di eskulna sabab aya mah di pihak sekolahna eskul teh mu dibatas gitu. Tadina eskul BC bade nampi sadaya nu bade lebet anu bade ringan gitu nya. Mu didinya di pihak sekolahna kada ngabatasina. Hatur nuhun sarta acara bilih ngaganggu waktu kosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.